Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqal hamdi al-munazzahi anin naqaisi kulliha wa syukrulillahi subhanahu wa ta'ala wa karim alladzi malakul ibadil muqarrabin akhibaihi binuril ma'rifati wa nuril imanil haqq hatta tamma bidzalika kamalul yaqini wa tahaqqul iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jalallahu ta'ala awwala mawjudati wa mabda'a afwani kulli wa afdalil makhluqati ajmain wa nabi akhir zaman fala nabi ba'da wa bihi tatamamu kamalati ulumi syariah wa ta'mul haqaiqi ulumil haqiqah wa ala alihi wa sallam tambi sayyidin wa salaman tasma katsira ilahi anta maksudi wa ridha kama tubi'ati muhabbataka wa ma'rifataka wa atini maka pada al-mahmadu ala dunya wa ala kulli nabiyyina ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyatihi wa dzakirahum sumaila li silsilatil qadirin ahsan wa diyama sudirayat wa jami'al khususan ila hadratis sultani awliya wa silatu min qurbil amina syirina syarul qadran qadallahu syirah wa sayyidina wa tadi wa sama wa tibi sama sanatu wa sama wa binar wa sama syirku wa tajru alibin wa sallallahu alaihi Muhammadu rasulullah sallallahu syirahum wa sallallahu alaihi wa sallam sumaila malibin hadal kitab sab'ashar wa sayyidi syamati bidwati wa akhirah al-bariyah a'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saja dibuat karena masalah wasiat kalimat ayat tambahan syair di dalam dada yang sunyi dan hampa. Ilmu agama datang menyapa, bukan sekedar aksara yang tertata, tapi pelita di atas segala tata. Ia adalah akar di bumi yang teguh, menopang jiwa saat dunia mulai runtuh, menuntun langkah yang sering mengeluh, membawa damai di batin yang keruh. Ilmu dunia mencari cara untuk hidup, namun ilmu agama menjaga sinar tak redup, menjelaskan kemana raga akan menutup dan rahasia di balik nafas yang ditiup. Itu ungkapan nanti rasa terdalam yang musonib atau bapak karena kita supaya perjalanan kalian ternyata ilmu agama itu orang jago ilmu matematika dibandingkan ilmu agama bakal dijadikan bahaya. Sehingga ketidakmungkaran besar bahkan disebut sebagai musibah besar ketika orang kayak kesempatan untuk tolak ilmu orang kalah lari di eta kesempatan. Eta itu musibah besar. Walaupun eta ditandingkeun jeung perkara ilmu naon oge. Lamun ilmu agama ditandingkeun jeung perkara ilmu lain, ilmu agama ditinggalkeun ku perkara ilmu lain eta kacilakaan. Lamun misalkan tina ilmu agama, lamun tina ilmu anu fardu ain kabugurkeun ada yang misalkan ku gara-gara urang ninggalkeun ilmu fardu ain ku gara-gara fardu kifayah eta kecelakaan musibah. Puncak-puncakna anu bandingkeun lamun ilmu ma'rifat ditinggalkeun ku sabab ilmu fikih jeung lainna eta musibah paling besar. Jadi muarana kitu sabab naon anu ilmu dunia mah jang naon ilmu dunia mah jang kumaha urang jang nyangan cara jang hirup dunia. Tapi ilmu agama mah bisa jadi sinar karena sakabe ilmu supaya terparum kehidupan bangsa. Nah, katakan naon jangan jaga supaya ada sinar selalu menyala di diri urang supaya urang nanti 4 sehat 5 sempurna di dalam jiwa yang kuat terdapat di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
Kamu juga yang kuat akal jeung qabul sia. Ari qabul teh bisa nentukeun ka mana engke perjalanan hidup urang. Itu kuatna. Ari qabul teh bisa dikuatkeun ku ilmu matematika, fisika, kesehatan, kedokteran lain. Tapi ku ilmu naon? Ku ilmu agama, terutama ku ilmu marifat. Supaya ngabuktikan diteliti juga anu jago neliti tandingkeun eta ilmu marifat jeung ilmu naon gitu. Wah aya sumberna luar puncakna ilmu. Matakan ieu tah urang ninggalkeun hiji ilmu ku perkara anu lain sunnah. Eta teh musibah besar. Musibah besar. Bahkan bapak itu berani. Ibu harusnya bisa menemani ibu untuk berunat ya untuk berbuka puasa sama ibu itu kan seorang. Tapi bapak ngabugurkeun jaman Nabi ibu supaya bisa mencurahkan, bisa nepikeun wasilah-wasilah yang mati guru bapak. Tapi kitu teh da gelasna kalotor teh anu bersih mah ngan saeutik gitu. Bisa. Mata bapak ngeunah di inungna teh ilmuna teh da karasa teh ngeunah. Ngapeda tadi teh gelasna kotor dicician ku cai bersih atau ya tetep bae karasana kotor mau ayeuna pakna walaupun misalkeun haki ngabejan itu ge moal. Sabab tadi teh nya dina dirina loba pisan suhawan. Matakana ilmu rahimakumullah wa anal ilmi hayatul qulub pikanyakeun ku anjeun kabeh muga Allah maparin rahmat ka Allah nanti ka anjeun kabeh yen sanyana ilmu teh ngarupakeun hirupna hate tadi teh ari hate itu menentukan kemana arah tujuan hidup kita ya tata anu kudu maka bapak yen saeur tadi teh ya menjelaskan kemana raga akan menutup dan rahasia di balik napas yang kita hirup, yang ditiup dan rahasia di balik napas yang ditiup. Oh, nanti kurang kan? Tidak walaupun orang sehat seperti nugelo ya, nugelo pernah bukan jiwa teh sehat. Siga teh nyaho ka mana arahna. Seger ai jelema nu bener mah nyaho arah jannah teh nyaeta ilahi rojiun. Ilahi rojiun teh lain pas waktu maut hukum. Ketika orang mengenang pilihan mana ieu urang kan nanti dina ungap teh pilihan nya. Urang rek dahar jeung naon ieu, urang rek minum jeung naon ieu, urang rek buka jeung naon ieu, urang rek gaji atau entong. Itu kan semua pilihan. Maka pilihan anu bener jelema nu cerdas, jelema nu sehat yang tanon ilahi rojiun kembali kepada Allah. Ieu buat pilihan. Sabar ibu bapak ngomong kieu ketika hatina kafar, ketika hatina sudah enggak akan bisa tidak yakin. Mungkin hanya bisa ada dua kemungkinan, bisa mungkin hanya udah kumaha atunya orang teh kieu, mungkin satu bisa gitu. Ieu mah kasawe bukan ilmu ngajingan duaan. Gitu kan. Dina loba teh kitu mungkin candaratang atau mungkin nanti seperti kieu bahasana. Aduh, wah aing mah coba bisa gitu oke berakui kaum di boga itu yang paling batal. Nah iya anu kudu diubaran urang teh sabab urang teu bisa ilahi rojiun lamun aya sedengkeun urang hayang husnul khotimah teh nyaeta ilahi rojiun kan loba jelema nu maot ongko diumumkeun di masjid innalillahi wa inna ilaihi rojiun tapi balikna lain ka Allah. Mari diwaan, sabanon hirup nata apa jalan balik, eta ge balik dipaksa ku malaikat sebagus bea kontrakna. Ai jalma nu sok eling ka Allah lain dipaksa. Tapi naon? Dijemput, dibagjakeun ku Gusti Allah sabagus taseep perjalanan dalam dunia. Ayeuna dipaksa mah hayang kene hayang jalan dunia, tapi manehna nanti tapi waktu geus beak diduduk ku malaikat cek malaikat ayo sia matak silih tarik cek nyawa embung cek malaikat ayo sia burunya matak loba beda jeung anu iman tingali dina kitab at-tazkirah diterangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Waalaikumsalam. Udah dengan berpercaya. Ayo urang adeus ka Gusti Allah. Urang geus waktuna balik ka Gusti Allah, manehna diciptakeun di dunya, manehna kudu dengotkeun di alam dunya. Balikeun deui urang. Tapi dengan kalian bahagia teripu. Gitunya. Nah, jadi ya, maka maksud atos dina eta kalimah secara harfiah eta ungkara teh nyaeta naon? Ilmu teh bisa mahirupkeun hate. Tanpa ilmu hate manusia bakal maut atau poe teu nyaho arah jalan.
kumaha teu bisa menentukan pilihan sikap bener tapi benerna cek hayang aya mana hawa nafsu. Lamun urang teu diajar ti leutik sampai ka kolot geus kolot mahese. Dina kitab nanti dina kitab dijelaskeun ya. Lamun urang misalkan arek ngomean tangkal anu geus kolot, kalau aya tangkal kolot bengkok dilempengkeun urang teh nu aya kalah jadi potong. Tapi lamun urang tangkalna ngora keneh dilempengkeun digayakeun kumaha-kumaha ge bakal ade bentukna. Sababna masih kena bisa dibebener. Tah ieu. Makan katakan tadi itu ya, urai pendidikan tarbiyah Islamiyah khusus kajian ma'rifah itu harus ada isolasi. Gak bisa. Itu harus misalkan ada khalwat, ada uzlah, itu semua harus ada seperti itu. Ilmu teh cahaya paninggali. Ilmu anu nyaangan tanda tempat urang sangkan bisa ngabedakeun mana nu bener jeung mana nu salah ieu tangga esa teh. Hidup di alam dunia teh poek mau kelek nanti mau poek gitu ya. Nu poek lagi poek kacida lah. Itu poek utara jin ya disebut wakil kalau sakinan jika benar cek urang padahal teh salah gitu. Ikan kadang-kadang loba misalkan ketika orang itu orang teh orang kali itu orang misalkan itu asal benar ya padahal benar teh cek nanti benar teh berarti cek hayang hawa nafsu lain cek ilmu gitu benar teh ieu jadi masalah lo kok bisa pilih-pilih lamun cek urang disangkana ieu teh bener urang teh ieu bener ya mereka salah gitu tapi ternyata itu menincak kana jalan anu salah ya maka iya urang teh kudu naon urang teh berarti naon poe paningalina coba pagi jalan alam dunia teh jalan urang balik ka akhirat teh poe pisan lamun urang teu boga senter jeung anu ngabimbing jeung anu ngabimbing moal bisa lu baca manu kasasar tina hirupna ku sabab teh nyaho ilmu jalan balik ilmu innalillahi ilmu maut atuh ilmu innalillahi wa inna ilaihi raji'un ilmu urang jalan pambalikan ya teu bisa urang membedakeun mana nu bener jeung mana nu salah. Kan dinu iblis teh benang tipis antara halal jeung haram. Hese ngabedakeunana, ieu teh cik urang teh siga bener teh nyalahi aturan, padahal nabrak aturan. Kaduana, ilmu teh pituduh jalan, navigator atau kompas. Pikeun sing sawe nu hayang lempang, atau munajat ka Allah, maka naon urang butuh kan coba tadi teh. Mana kulon, mana wetan, nah itu apa? Urang jalan balik sok sanu apa kali jalan balik ka Allah teh ka wetan, ka kulon, ka seun, mau anu apa? Kecuali jalma anu meunang pituduh di Allah, ari pituduh teh Allah teh hidayah teh Allah, kudu disiar, kudu jangan ya ta ilmu. Mata berbahagia kalian anu daek ngaji, batu mah belaan enak teh keur lalaparna. Aya nu mana teh aya supaya orang tekara salapa teh ulin ka ditu ka dieu. Atau lain isi bulan puasa teh bulan dia do bere manfaat urang. Ya, urang teh teuing pangi deui teh moal jeung Ramadan hareup teh pake ieu kemanfaatan tajikeun nu pangalus-alus teh tolak ilmu. Subuh dijalankeun, asar dijalankeun gitu kan. Terus deui misalkeun maghrib atau eta sakabehna kurang teh kudu disiar kurang. Kudu sakitu wae. Maka lamun bulan puasa ieu teh digunakeun kesempatan nu sahade-hadena kacilakan karugian nu terbesar bagi diri urang. Lamun urang dipake hirupna dipake ulin, dipake surah Ahwan, dengan dalil ini itu semua berbagai macam. Semakin kita banyak mencari alasan untuk ilmu agama maka Allah akan mencari alasan untuk menyengsarakan dirinya Al-Qur'an. Mata tong-tong tambah. Heulakeun heula hak Allah maka Allah bakal ngabereskeun hak urang. Kudu yakin. Urang teh kudu dibiasakeun kitu. Urang misalkeun urang hak hawa nafsu diheulakeun ari hak Allah teh nya percuma geus sarua kitu mah dunia. Tah urang teh diajar samudra kitu. Dengan dalil urang siga bener ieu teh perkara teh urang teh bener naon contoh, urang teh da urang marek kitu lendek ulin atau misalkan arek dengan kasar atau naon siga bener. Tapi tingali ke manehna aya hak-hak Allah anu ditinggalkeun aya urusan jeung Allah anu can dibereskeun ulah berharap urusan dunia beres moal gitu. Taruhlah kalian
Itu jadi tah. Maka eta naon? Ya baru gak kita tuh. Semua. Hah? Semua. Ya semua. Nah, itu dengar lagi tinggal kan. Urusan haki ya namanya. Cing saha anu tah ieu tah. Kan tadi teh naon? Ilmu anu nyangan tetempuan urang sangkan bisa ngabedakeun mana nu bener jeung mana nu salah eta. Tah model kalian siga bener pan. Padahal masalah salah. Gitu. Mata kana urang kudu sagala rupa teh gitu nya. Ulah elehkeun ku Kang Haki atuh Kang pun ngapeuting tuh nyatanya teh. Ini hanya Kang Haki sok sering nanya. Dan naon dan ngarasa dirina sebagai anak anu boga kolot ai batu mah teu. Ngarasa teh urang teh geus cukup we urang kanyaho urang sakitu bener cek urang. Padahal mah urang naon teu dipungsikeun guru. Emang sakabehna kabingung loba dina hati dia sapoe jelema kabingung dina hati teh loba pisan eta boga kabingung tina ukhrawi atau duniawi. Ya kudu sing pintar sing cerdas. Ya. Sabab naon ilmu teh tadi kompas dituduh urang can jama urang nyaho balik jalan ka Allah teh jalan mana arep wetan kalian luhur handap eueuh nu nyaho. Kecuali ku Allah diberinya kumaha cara ku diberinya ilmu na atuh teh gitu. Maka ieu pepeling sing saha anu menggatkeun tina ilmu ieu pepelingnya tina kitab ieu tina keterangan ulama sing saha jalma anu menggatkeun manehna tina ilmu. Contoh misalkeun ieu teh waktuna ngaji urang teh ngaji berarti eta teh menggatkeun ilmu gitu. Maka naon cenah Gusti Allah maka manehna bakal dileungitkeun hidayah atau pituduh atau bimbingan atau nanti rahman rahimna Allah atau rahmatna Allah saluyu atau sarua jeung sabaraha jauh manehna ninggalkeun kami cenah Allah ninggalkeun ilmu itu pan dijamin sasa jama anu sibuk nyangan ilmu agama sibuk nyangan ilmu marifat aku terlebih ilmu marifat saja menusikan ilmu agama sibuk tong khawatir berezeki jaminanna Rasul jeung Gusti Allah maka kalau bakal dibebalikeun dina sakabeh perjalanan kahirupna ieu kuncina urang tati remaja kieu ti pemuda kieu atau ti urang misalkeun geus dewasa mulai belajar cara memeres diri mulai memeres dirinya tapi beres upahna teh bereskeun heula urusan urang jeung Allah eta kade sing tarapti urang tina kahirupan manya ari kan jelema urang kagok ka jelema urang aduh sieun kitu sieun ari ku Allah kasieun pada eta teh jelema teh pinter Jaman pinter mah ari Allah teh nyiptakeun urang anu nentukeun kitu kieu urang anu ngamulikeun anu ngarizkian itu urang anu ngahirupkeun nguatkeun urang piraku urang sieun keneh ku makhluk sieun keneh ku perkara dunia dibanding ku perkara urusan Allah gitu. Maka itu 5 kali menggagalkan acara bukber itu sebelum aing boga urusan jeung Allah nepikeun ilmu gitu. Terus sieun itu jadi orang kan ya iya waktu itu orang tenon pepeling dia nanti pepeling di masanya bagi pepeling itu paling lama sing saja ma anu menggatkeun diri tina ilmu itu kesempatan coba pagi yang tidak akan pernah balik kembali itu kesempatan waktu hari ini tidak akan beda walaupun misalkan Bapak akan dikaji lagi besok itu pasti beda pembahasan itu maka bakal ngaleungitkeun Allah karena hidayah rahmat rahman rahim Allah saluyu jeung sabaraha jauh manehna ngajauhan tina ilmuna Allah nauzubillah min dzalik yang mudah-mudahan we urang mah teu karar itu urang mah teu karar itu ya mudah-mudahan sing eueuh lah nya sing eueuh urang mah takan kudu bisa milih hayang babari gawe degetan Allah lain prak-prak teu parugu hayang loba duit degetan boga duit lain usaha sorangan da teu boga kakuatan wancing buat apa kulingan digaji cepet makanya si hati cicing digaji gede tinggal menjadi pelayan Allah lain istilah lain kudu kabeh cicing tapi bereskeun urusan jeung Allah subuhna benerkeun qobliyahna benerkeun karena orang bisa cek Allah lamun maneh bisa lamun maneh beres jeung urusan kami maka kami anu beres anu ngareskeun sakabeh
urusan maneh. Gitu urang mah lain pada ngaku urang diri urang jago hebat, bisa beres urang kabeh masalah. Moal aya jelema nu wajib laku. Zaman anu kakuatan nandingan kakuatan ti Gusti Allah. Ya kitu tah. Tujuanna naon ieu musonif nulis? Ieu Bapak nulis ieu teh eta pikeun ngahudangkeun kasadaran. Sabab intina jalma teh kudu sadar. KBG nyaho salat teh wajib, salat fardu teh wajib dijalankeun, duhur teh wajib, asar teh wajib, maghrib teh wajib, nyaho KBG salat teh. Tahajud teh loba fadilana, tapi tidak banyak yang sadar. Maka Bapak ngawangun ieu wasiat itu untuk menyadarkan ya. Jadi tujuanna pikeun ngahudangkeun kasadaran manusia sangkan ulah bosen tina nengan ilmu. Sabab gangguan tina tolak ilmu adalah boring atau bosen. Kunaon sih pangajian teh jadi kieu? Itu dia itu tergoda oleh rayuan-rayuan iblis itu seperti itu. Padahal mindset berpikir kita yang jelek, gitu kan. Kemudian contoh ke misalkan contoh teh imam bagian bagian kang ieu kang haki wah kang haki mah pasti lila ieu. Dina hati eta mindset urang geus boga nanti pola datang ka masjid ka karat sarokat isa geus nganggap lila. Udah ngaji kalian. Cek kalian misalkan datang timur, wah enak ngaji sabah asar ini, wah sebab masuk lila ini. Tak karak 2 menit lagi geus ngarasa lila itu mindset. Matakan gitu ketika orang bosan karena ngaji sebab non mindset kalian aya di luar, teu di jero pengajian. Iya nu kudu dihancurkeun urang teh anu kudu ditabrak eta hawa nafsu teh. Sabab naon? Moal aya nu nandingan kana ilmu agama. Kekarasana haras keleutik teu bener ngaji teh. Dari pun orang ngajorowok di alam dunia masih kena bisa diubaran, hanjakal di alam dunia masih bisa engke mah lamun urang geus mau. Baheula teh kanya ada baheula teh urang teh belajar teh kana wasiat sakieu, nya wasiat kasieun sambil naon hartina nya. Sedeukeun urang teh pas waktu di alam barzah teh beujeuh nama teh wasiat eta, sedeukeun urang teh ngaji gitu. Itu kan satu penting wasiat teh kan salah hiji murid Bapak teh sidina tanda-tandana hiji kudu boga kita wasiat anu dilogatan. Ka teh ngaji teh kecuali Bapak teu ngaji. Tadi ngomong pisan. Jadi tujuanna naon cenah tadi teh Bapak teh supaya ngahudangkeun kasadaran manusia. Dina naon oge lain saukur keur pinter dunia tapi tujuan utamana nyata akhirat. Sangkan hati tetap hirup miboga rasa empati jeung keimanan. Lamun hati hirup urang nyaho arah ka mana perjalanan hirup urang teh pasti kitu. Ngalaman poek na hati ngalaman Bapak. Nyaritakeun kitu merewasiat kitu pengalaman Bapak anu teu bisa dipungkir. Kumaha poek na hati ketika eueuh cahaya. Ya, itu sakan hati tetap hirup miboga rasa empati jeung keimanan dumasana kana eta urang bisa selamat hirup di dunia jeung akhirat. Sangkan lain ka hirup urang teh sasar sabab tadi boga kompas arek kitu ieu kupu arahi kompas. Aya guru kumaha ieu teh jalan teh kieu oh datang ke belah kiri. Sok belah kiri ambil belah kiri ditu kade ieu kade itu sabab guru geus nincak ka jalan eta. Gitu. Ya guru teh kudu loba pengalaman ya. Nyata kudu ulah teh ulah ilmu dina kitab pengalaman kahirupanna, cilakana, suksesna kudu geus ngalaman. Jadi hirup teh ilmuna teh taklif jebret da urang geus ngalaman oh kieu kaasanan. Tuh, tadi ngajaga hubungan antara diri urang jeung Gusti Allah eta teh ku ilmu agama. Maka makna naon? Manusia mau bisa disebut hirup saumpama hatena batina kosong tina cahaya ilmu cahaya kaweruh cahaya pangarti ilmu di dieu lainna saukur teori dina buku tapi naon cahaya anu di pelaku Allah dina hate hambana anu di mana eta si hambana teh neangan ilmu kana perkara ngagali kana ilmu agama dikhususkeun ieu kita. Kamu serikana ilmu agama malin cahaya, pengertian wawasan hukum, belajar kalian matematika, belajar tileutik, nah kosinus tangan semakin kurang naik kelas, semakin matematika rumuskan rudet. Padahal mas sederhana matematika kelas dasar SD belajar tambah jumlah kurang bagi, geus sakitu. Anu ayeuna mah anu wajib nama, nu kaditu mah kadang urang sakeun arekan
Urang arek misalkan arek dahar posisi piring di dia sabaraha derajat kita harus menguap sabaraha derajat menteu teu kitu kan blok we dahar. Atau rek pulangan orang di warung kalian di warung nah pulang pae pulangan sabaraha duitna 100.000 100.000 tangan sinus tangan wah gitu walila. Kalau pulangan jadi dina matematika pembagian pengurangan kan sebut sakitu. Kalian penjumlahan ai sedeng keuna ilmu agama ti tetek bengek sampaikan enoge penting pisan bagi kehidupan urang gitu. Jadi mata jama mau bisa hirup saumpama dina batina kosong cahaya pangaburuh ilmu agama. Ilmu di dieu lain ilmu umum tapi ilmu khusus kana ngagali tina perkara agama. Nyata anu bisa nemukeun cahaya anu dipelaku Allah dina hati hambana terutama ilmu marifat. Hakikatna makhluk teh henteu berilmu ibarat jasad anu lempang tapi teu nyawaan siga zombie atau juri atau ririwa. Kan jasad teh seperti naon? Jasad itu seperti syariat, rohani itu seperti hakikat. Lamun jasmani jeung rohani ngahiji disebut jelema. Cuma lamun misalkan kieu, lamun misalkan jelema eueuh nyawaan, eta disebut naon? Maut. Jongna jadi mayat. Tapi lamun aya jelema anu aya jatuh aya jin teh aya nu aya ruhan tapi ujasa dan disebut riri wajuri. Mata urang mah hanya di jelema anu boga jasad jeung boga jiwa atau jeung boga jiwa. Gitu. Jadi sejauh orang ngadeukeutan ilmu, sejauh eta hidayah urang bakal meunang. Sabalikna, sejauh urang ngajauhan ilmu, maka jauh oge eta naon hidayah jeung rahmat ti Allah. Urang bakal kalengetan arah. Ieu ngandung arti yen rahmat hidayah teh lain barang pamere anu pasif, anu gratis lain, tapi kudu dijemput dia teh kudu dijaga, teh bari jeron dijalani terus diajar. Maka ilmu teh dianggap selaku instrumen filtrasi cek bahasa kuliah nama bener. Apa naon? Sebagai alat. Manusia mah bisa nyaring mana nu hade, mana nu benar, mana nu geunah, mana nu henteu. Lamun di dunia napi nu rupa-rupa fitnah. Ilmu teh kompas batin, tanpa kompas urang bakal naon? Bakal kapain ombak kehidupan. Dina nyahan contohna kieu, dina nyaharupan ilmu, dina harupan masalah. Bayangkan aya 2 jalma anu keur kekeunaan musibah. Contohna ditompo ku panyakit atawa rugi dina usaha. Jalma anu teu boga ilmu jalma anu teu boga ilmu bakal gampang putus asa. Auna ilmu kieu. Dasar tadi teh teu boga dasar ilmu tauhid atau teu boga dasar ilmu agama. Sok gampang nyalahkeun batur. Komode nyalahkeun takdir. Sabanon hatena poek nurun ala nurin. Sabab anu terang hikmah dibalik ujian beda jeung zaman boga ilmu. Hatena tetep caam manehna terang yen sakabeh ujian teh asalna ti Allah pikeun ngangkat derajat urang. Aing teh dianggap rugi, aing teh usaha teh rugi. Ternyata Allah nyelametkeun diri urang tina karugian eta. Sehingga urang rugi, urang teh jadi besok nanti teu balanja. Pas urang teh teu balanja we duit urang aing rugi tadi teh sakuduna urang boga duit teh misalkan 6 juta aing dibalanjakeun tapi rugi 100.000 duit nanti jadi 5 juta 800 mau ka dibalanjakeun pas dibalanja pas nanti pas anu balanja anu hargana anu asalna 7 juta pas dijual jadi harga 4 juta berarti untung urang teu balanja urang mangan rugi 100.000 batur mangan duit teh rugina jutaan nulungan ka urang digeuringkeun ku Allah berkah zaman boga ilmu mah bakal alhamdulillah sabab Allah nyelametkeun ka diri urang tina musibah besar nyata ku geuring eta aya kanikmatan ini. Coba dina milih pagawean di zaman ayeuna loba kesempatan neangan duit anu instan tapi cantang tuh halal seperti judi online atau naon wah lobadilah gitu. Maka jalma anu pegat tina ilmu, nu teu boga ilmu bakal gampang kagoda ku hasil nu gede tanpa ningali prosesna. Manehna bakal aprak-aprakan ripuhnya padahal pekerjaan itu sok Allah teh sia ku aing teh geus diberi anugerah.
sia teh dicicingkeun di tempat eta dina kaayaan keluarga ieu jeung rumah itu mah nanti geus didesain samoda kieu geus urang geus nanti Allah geus sagaupan ya lamun urang masih kena ngerasa sulit atau ngerakeun pangan sahabat anakeun Rasulullah itu dina zaman kan toge kieu zaman pegatina bakal kahiji gampang kagoda terus bakal kalumitan rahmat hidayah ai zaman nu aya amuan manehna bakal taliti bakal seukeut paningali pikeun ningali eta teh jalan mana salah mana bener bakal salamet tina tipu daya dunia sabab nuturkeun pituduh ilmu anu pituduh ti Gusti Allah anu lahir tina ilmu teh kalian ya. Jadi dina unggal lengkah ilmu teh ibarat senter dina peutingna poe. Lamun senter ilmuna hurung urang bisa ningali mana jalan nu rata, mana nu elobangna. Lamun senter napae pegatin ilmu urang bakal tita tatih atau tita tajong. Sanajan boga suku anu jagjag. Hakikatna hirup tanpa ilmu teh sarua jeung leumpang dinu poe sanajan urang boga panon urang mah bisa